Same. Balik di jeung Uing di channel Sunda 62. Dina panen kali ini orang kakarek deui nya collab deui jeung budak ieu. Budak Cuki Mai. Cuki Mai. Geus lila. Karek deuna saribuk di dunia masing-masing. Urang dunia gaib urang mah. Biasa ngobrol-ngobrol udah lanjutannya. Kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat-sehat baik. Badan mah rumah kita teh ngeri-ngeri. Nah, teman-teman yang mungkin lah. Sarua meureun nya da kabeh. Sum pandemi kieu. Lieur. Alhamdulillah teh. Kopi ka beunang keneh. Alhamdulillah teh kieu bisa collab deui. Terus lila teu muncul deui dunia entertainment. Karena sibuk dengan duniawi. Karena sibuk dengan musim pandemi. Lu poho brut. Alhamdulillah, Bos. Iya, ge urang. Kata rumah kopina katampi. Batur mah yang lieur teh kudu coban. Eta Cuman pertama heula ini urang palu di pasihan lieur teh. Atuh yang lieur teh lah. Lu meuli anu lah, itulah inilah. Nu karitu teh. Cik atuh nu karitu teh mah tong dilalebok sarian teh. Jadi haram. Ini apa? Haram. Bereli. Kubureun mah cenah salat taracing atuh nu kitu mah tong lihakan teh. Dari segi kesehatan. Kesehatan. Kesehatan teh geus kelas poe. Ai sapoe anjing sakeran. Ih, ngilu ah kumaha gak pernah gitu. Keur mah Gak pakai pakaian gitu. lieur ku pangabutuh. Tama diri lieur ku sorangan Janjian. lieur pokona. Lieur. Kalau yang ngomongin kalieur sok lieur versi maneh. Ini asli urang mah. Sok lieur versi maneh kumaha? Ieu urang mah. Gawe penghasilan sakitu. Gawe yang sana Gawe yang sana. Ya, heueuh kitu nya. Gawe ngapoe. Coba aing solusi masa solusi keur maneh keur marane oke lur. Temen yang boga duit sakit-sakit nyangsan balikeun. Jangan. Mainan berean jauh. Bisa anjing. Ada itu solusi asup ya. Ora lah Mana yang sang mana? Pak nah bentuk kira yang hasil gawe mana yang gawe ribu itu ieu yang sang heuh bener. boleh Boleh main. Ngadu jeung aing. Versi maneh. Mah liar guna-guna pangabutuh. Teh cicingna di mana itu pangabutuhnya? Udah Dulu guna. Aing kok sararea. ya orang kan pengabutuh kan penghasilan teh nyangsang gitu orang Pangabutuh mah liar. Asli liar. Pangabutuh mah teh ngajadog dari mana? Dalam pangi we aing jeung si heuh jeung si pangabutuh. Wae bukan hari tagene gedenya. Bisa ka urang. dalam hidup pengabutuh mah karek rebahan kayak anak kecil gitu. Andai. Yang penting mah siap kopi lah. Kayak kopi. Yang penting mah Yang kopi. butuh.
Ewe bari diuk sorangan di kamar bari ngahangis nah Gusti dikikit apa ya kuota kok pewe nih ini teh lagu paspor ingat Emang hidup itu berputar emang yang di bawah ke atas yang ke atas ke bawah lagi yang ke bawah ke atas lagi kekudaan memusingkan diri pokoknya lieur cik Sundana mah lieur padahal liarna dijieun ku urang sorangan dalam liarna teh kemudian pangabutuh urang yang anu urang heuh gawe gitu jangan keur mencukupi pangabutuh urang henteu lain-lain ku masalah musingkeun da emang kahayang urang mana kahayang sorangan tadi dinya pusingna teh dina urang jangan peneangan duit lah gitu yang pangabutuh urang tadi dinya anu mata lieur lain sebenarnya mah lain hirup mah musingkeun dalam bentuk musingkeun mah geus tong hayang nanaon mah nih moal sok mah pusing mah mikir hayang anu ulang kudu neangan di mana moal oh ngan kitu mah anjing jual cuma pae pae kubur oh ngan kaya pae batu itu angkeun saya gitu lieur mun aya apa sih makanan apa dan jalan lewat mah maaf lamun aya nu ngadakeun mah lah keluarga anu lieur biaya jeung tahlil jeung datus lah mending aya kaya akhirnya kok bener udah kaya kaya kekeh usaha anjing galaan gawe jauh itu rezeki teh jangsang dibelikeun deui ka lieur tambah lieur eta anjing kemarin dari sebenarnya gak bener loh banyak ku zaman ayeuna mah gawe jauh belikeun teh kan lieur pajaran teh kesehatan lain itu hidup lain orang sebenar gitu ya iya mah lain orang ngomongkeun di da itu dasar rumah pengalaman banyak jelema teh boga pengalaman geus mah awat tamahaina pandeminya mata liurnya ya kami kali itu si ditembak kudu anu kudu tes emang bener aya gitu corona begitu teh ada tinggal lieur atuh ngobrol aja urang lebarna beritanya cenah corona teh buatan politik jadi si corona eta teh politik urang we bangsa kamari dari mau ningan global anjing gelit global aja kalau ieu politik jadi si corona itu kali penyakit disebutkan penyakit meureun aya politik tapi ayana di mana sehingga bener-bener seru wae kas bangka baheula pancen baheula panci kalau ke cenah ieu mah bener bakal ka asa deui cenah penyakit baheula anu menular main iya teh 100 tahun sekali aya model mas flu burung oh kan ada tuh kes tahu kurang kali seberapa tahun burung orang ngalaman tapi ulah kalaman deui tah sebenarnya penyakit nu ayeuna teh sarua wae jeung kos nu kamari kamarinya pedahan baheula mah nu dingkeun kan ka hewan baheula mah
hewanan kotor tah ya nama penyakit nanti ti jelema ka jelema baca pikiran deui jelemana Jawa mana anjing cek aing ke perseha bah jelemanan karakter mani kemana Orang kudu mandi. biar aku mana geus kieu mah mani pan ngagean we mah Atau ngejat sih. Bajarkeun ke dek asup ke masjid aduh haram. Dek baca Quran aduh haram. Mata kudu mandi geus kieu mata. Balik. Jaga jarak kudu ya tah. Urang ge jaga jarak kieu kita. jarak urang mata jomblo oge lain urang teu payu tapi pan lain mah kudu jaga jarak Jaga jarak pakai masker. Turuti aturan protokol kesehatan. Anjir anjing. Geus kena we anjing. ada anjing nu bana mangkring berita di nu kebenangan mangkring anu tahu Lu penyakit ya. anu lain badan ayeuna anu bararasi bener-bener dengan bahasa anu pemulung terus anu gelo mati kabarenangan anu gelo cok mana lawan pemulung kena penyakit kudu gelo anu gelo Itu dia mah anjing kabeh punya jelema Indonesia Amerika. Itu penyakit itu seluruh dunia. atau di urang unggul cenah mah seluruh dunia Cenah mah ya. Tapi kalau banget di Indonesia. Tapi tila nuntut kocornya. Negara di mana juga dia teh. nah Anu loba pengeluaran maut gara-gara corona Tiongkok teh lain Tiongkok ke asup terus negara nabi Jerman gitu hampir apa yang bisa lama apa pun pokoknya apa komen nya dia kayak kedua anak kayak lah kode itu pokoknya mah cina sebulan itu cina ya ribuan cina mau keting negara mana aku si corona tapi deui bisa kira kira sengit nak kira ayo beren 2 bulan karek geus corona cenah urang mah soal cenah urang mah cek beja ya ada yang tadi nah baper lu baper asli anu baperan mah ribu pokoknya apa namanya bejaan itu tak apa tahu udah urang mah sok ngobrol lagi mah asli ngobrol ngobrol kali ya tadi judul iya si corona ge nyalieurkeun rek gawe kumaha ge hese tapi ayeuna cenah di negeri kita teh rek sekolah teh bertahap-tahap misalkan di nomor itu sekolahnya dibuka di nomor itu sekolahnya dibuka bertahap-tahap gitu tiga ting mana ada pokoknya sekolah akan dibuka tapi bertahap-tahap menuntut muka na mau muka berang kabeh engke mah tapi tapi dina bakal kabeh meureun tapi dina biasa di sekolah 2 poe paling kira seminggu teh mau full mau kulkas baheula deui meureun yang sekolah ge mah mudah yang mungkin cuma karunya kabar sekolah gitu kanu Uniko mau gaji oh alasan keluar SPP jangan kalau sekolah eueuh alasan sebenarnya kumaha ini carana dibuka kolot aing ngeukeun ulun apa tiura mah di iman mah ini hari itu mah kawaru cicing nyuh kopi udun bebarengan yang baru udah kelas 12 anjing pokoknya mah zaman orang ke sekolah mah edan pokoknya mah Uniko teh gitu Uniko jarang kurangnya orang mah taruh Uniko orang mah beresik itu ini teh nganamun kurang orang sok ngeyel nang sakieu malmahnya tuh orang mah jarang masuk sekolah tapi itu minang sih seminggu paling 2 kali
Urang teh asup mah hampura aja habis sekolah teh teu bawa pring sih sebab pajana lieur tidak udah kali juga lieur pokoknya sama matematika teh kono pas aya pelajaran matematika jeung bangsa ditah nulis-nulis itu tara asup bisa bablieur anjing. Ai geus teh sekolah anjing. Hayang sekolah deui teh. Kadugu. Iya we nanya berapa nu sekolah hayang sekolah tuh. Ya pasti hayang teh. Ku karameanana Jadi pas belajar mampu. dia yang merasakan ke Resep aya maneh resep geuning maneh ke di sekolah mah. Aya wewe cabakan doang. Cingsat. awet teh alah cenah di lampahan wae cenah. Coba ke karamean. Emang bisa pakai bener rame gitu. Curhat anjing awewe pokoknya sering jeung guru ge ramean ke jam Anu curhat ke orang teh awewe teh. Pasti isuna 2 kali bogohan urang. Coba pernah. peran. Kalau kayak gitu, kok abis di teleponan, curhat di HP sini. Mulai kode teh, bener ke sekolah rame teh. Gitu nah, jadi akrab we jeung batur. Nampak guru ciga musuh. Kamu guru matematika mah. Guru. Oh guru, kenapa kau Mana ada hari suka gurunya? aku? Hah? Ini hari guru. Kemarin. Iraha Ini teh apa? hari guru mau sekali. Geus teu inget. Ingat pun nanya soal tadi. Ayo urang mah nu inget aya nama Hari Buruh Nasional. Terus sekali wat Ngapoe buruh. Tadi. ada coklat gitu. Mulai sih. Cino. Pokoknya mereka ngopi teh tarap kacino. Tahu orang mau ngopi teh jeung marane we kieu tempat nyusu. Gitu teh. Mata kiri pelur, ulah lo baju sujung kapogo. Lebih kapogo ngopi jeung baturan. Anjing, masa bro. Kalau anjing pan itu tadi kipan judul teh lieur. Nah, jual kadinya. Lieur jokan. Hayang sekolah. Bukan ngobrol we. Ngobrol pasti muter-muter. Lieur kemana lieur. Liar kunaon tah? Lieur kunaon tah? Nah, lieur. Saprak lieur aing saprak mengenal cinta. Sama itu. Ayo cinta mah pasti lieur. Sebab cek asap balan mah cinta itu musim. Dah. Semua bobohan begitu ya. Sudah seperti kayak di telepon, kayak di kabaran. Gila pas liur mah aing tak suka akal mah. Urang teh nya ngajak awetnya ngajak. Terus cenah ngomong. Kan itu we cenah urang. Yang ulin gabut. Edisi gabut. Ngomong hayo we orang hayo. Nah, ulin biasa ulin ngobrol. Ulin kan mereka jam segitu balik di mana ngobrol teh asup jadi negatif jam sange Yang kene orang siapa tuh lah. kalah anak gitu ya jadi anak omes berputar-putar aja omes urang hayang balik kan urang hayang kene pas gitu balik bae urang teh liur anjing balik tuh
tah geus kitu teh urang teh sudah ka imah di mana kene masih bumi atuh cenah abi Waduh cenah. abi rencana naon pan tadi ting teh karek ge ulin Karek balik. karek ke balik geus kita nelpon deui Negatif banget. euy geus kitu teh balik imah balik ulin jeung hayang di PC gitu jeung hayang di baturan terus urang mikir urang mikir kumaha gitu carana gitu Iya Pak. Mana nih? Pan yang munggirnya. Pikiran mana? Pikiran mana nih? Kalau mana pikiran negatif baik. Dia solusi aja. Tapi ya marah dah hampura. Namun percaya ya, Namun pikiran kalau mana negatif baik. Bucakin di jero suka jadi positif. asli asup. Jawab kita bakal bibit Jadi positif malah negatif. Malah negatif. mana kieu amun miskin di jero jadi si awal teh jadi ka urang teh jadi mung jauh wae bakal geus negatif deui jeung itu cenah kumaha iya Sinta tanggung jawab lah, kumaha gitu. Heeh, gitulah. Ada urang panas gitu mah. Geus kan, geus kaasaan mah. Urang tidak berpikir deui da we teh loba. Laki mah. Biar nate. Dengan kepuasan. Cuma Biar. urang teh mulai maksud gitulah geus kitu mah. Maksudnya nikah di wae da di gitu mah Liar, pan liar gitu lagi. Sok liar. Liar sok. Lamun enggak pas begitu sok. Liar nanti. Ongkos keluar tapi di jero. Liar tuh. Keluar tapi di jero. Keluar teh Keluar. di jero kan. Di jero keluar. Keluar. Tapi yang di jero. Oh liar, pokoknya anjing. Bener liar anjing. Bener anjing. Naon sih? Boleh keluar asal di dalam. Kumaha cara? Nggak skip kata-kata. Dulu kok nama keluar tapi di jero. Itu teh nyari lain we da pikiran geus butek ieu kumaha. Tapi mana ayeuna jeung eta kan Ayeuna mah geus lain deh gitu. si kawin batu. Anjing, salah amat Geus tuh. kawin batu, rek mah. Anjing. Ngan maaf lamun aya kemiripan tong nyalahkeun eta mun batur. Ada bos kan aku kumaha. Saya merasa di luhur. Pokoknya boga nya si eta lieur aja. Kakaran. Pasti urang Lieur sia. kekarekan mun cinta. Aya mas setahun lah. Aya boga anu ieu. Oh. Tuh anjing mah ada kitu mah atuh gega gue. Hubungan orang setahun hubungan aja. Misalnya iya teh aku di keluar. Kok keluar tapi di jero. Iya. Sering di sana. Urang ge pikiran urang ge bener gitu. Karena urang ke sekolah. Gara teh engke eta bijil budak. Liar. Iya, Awalnya tanah urang kerebogan mana salah sekolah. sekolah urang karunya sekolah nah karunya oke kemanehna manehna sekolah dikeluarkeun urang dikeluarkeun tuh Liarin. ieu urang ge can ke urang budak eta gede urang ngabiayaan urang semoga penghasilan Gimana ya? Gimana? Liar deh. Liar di wae. Ah, liar. aing kitu teh da urang ge boga hati mulai ge geus teu pati sebenarnya teh Ya tuh. dari teh asuh Siapa diangan? geus teu asa lain bobogohan jadi urang mah hayang keur aya di saat orang butuh kudu aya jadi
jadi teu fokus teuing ka si eta tilu lah pas si eta kudu aya wae aya mah urang keur hayang kudu aya keur urang cuek bae ulah sampai ka Ulah minta kemat. lain ulah sampai ka urang keur embung marina maksa gitu dia psikopat orang-orang keur hayang yang jual mahal ya Emangnya aku coba apa? kalau gitu liar asli nges kasar gitu liar pokoknya liar karet nah gertenean kayak imah tuh ya pokoknya mah kalau tulang kan apa gitu Lieur. Iya asli ngobrol sama itu pun. Lu geus lah ngobrol sama da lieur gini kan. Terus supaya teu lieur ulun kumaha carana kan. Engkan teu lieur. Terus kitu aya. Tampo subscribe follow IG Pesa_hiji35. mana? ayo mulyadi skor 04 Kalau wae cenah bisi hayang nyaho sakumaha lieur anehna. Perjalanan hidup kalau udah kayak weh so enjoy Terus kitu we nya. open wae open Geus kitu. kalau wae Kita Apa juga? PO. Terus kitu we lah, geus lah lieur. Jo.